dijelaskan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Gusti Allah nyiptakeun bumi. Ieu bumi goyang. Lain di Karawang bae goyang. Ternyata bumi ge goyang. Haji Dalim seri bae. Sebab biasa di Karawangnya nah. Goyang bumi. Edeg. Henteu istiqomah. Allah ngerti, Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana. Bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan. Maka Allah nyiptakeun paku bumi, jang negeran bumi, gunung. Diciptakeun ku Gusti Allah gunung. Gunung di negara urang mah teu sakumaha. Ketika orang ke Yordan ningali gunung, masya Allah. Di Mesir, Yordan, Yerusalem, gunung bae kabeh tah. Tadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu. Ridho aing mah tah hiji tah. Balik oge tapi ka dieu. Urang ningali di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa. Bahkan Kangjeng geus nyaritakeun cinta Uhud. Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah, ieu gunung teh peneger. Eueuh hiji nagara eueuh gunungan, Banten, Gunung Karang, masya Allah, Gunung Santri. Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah, leuwih luhur deui gunungna. Paling luhur India. Gunung. Sahabat ngadarengekeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge nyelehkeun gunung. Gunung sakumaha gede na paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi ieu hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat tibatan besi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masya Allah cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajeun teuing adag-adagan seuneu imbul cai parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebuk di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Angin bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres ieu angin ieu. Eta angin. Komo si eta mah angin. Wow. Heuh, tah mah geus teu dicaritakeun tah mah. Racun. Angin. Dalam angin nanti geus bau aku mau anginan. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendeger dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin ialah jelema anu hartana loba anu daek ngazakat, jelema anu elmuna loba anu daek mere elmuna lillahi taala, jelema anu hartana loba anu daek sedekah, etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate nu tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih tapi nu sugih na daek ngazakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya na ngazakat hati. Malah mana yang ngazakat. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna, dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul.
mengenal Allah jeung Rasulna iyalah sigana kadeleuna cicing sigana kadeleuna teu sabaraha sigana kajeleuna hina katingalina lah jelema tombal tepir kacirina kuru kacirina teh rudi tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek tapi neuleuh jelema eta sangat pemandang nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi mantak besi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada talian komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae geus gantung bae habak ternyata oreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya jelema ngabangun masjid jelema nyiptakeun majelis talim ngabangun majelis talim nyiptakeun mushola majelis talim dan lain sebagainya eta teh ajang panegar dunia mengenal Allah lamun nu sugih jamal bisa etalah nu kaistimewaan penegar dibandingkeun jeung gunung dibandingkeun jeung seuneu bandingkeun jeung besi jeung seuneu jeung cai dibandingkeun jeung angin leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala jang li'ilai kalimatillah tuh masjid tuh majlis tuh mushola tuh fakir miskin tegar dunia kajen kukumaha tuh kula talian maning kuari talian saha nu mau orang teh ya Allah ya Rabb masya Allah